nyeritakeun tentang Baduy aya di ilmu thariqah moal kaluar ti ilmu thariqah Banten ngabeberkeun tentang perjuangan Islam di Banten nu bakal diteruskeun engke lawanna rupa-rupa aya 3 lawan engke bakalna salah satu Baduy rohimah nu bakal babarengan jeung urang berjuang numbangkeun Baduy eta. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, luar biasa percaya tuh percaya nyanggakeun sadaya-daya hanya jelema-jelema petapalah anu nyaho kana lalakon seperti eta insyaallah engke bakal bukti sejarah jalan ka dieu ge memeh dibangun ulah bener mah geus nyaritakeun 5 tahun memeh jalan dibangun waktu kula nyaritakeun ke bakal aya jalan ka Citorek dirage engke bakal aya jalan dipaksakeun ka Baduy ketika jalan eta geus aya walaupun kukumaha tetep bakal aya gerage ngan kazamanan jeung henteu lain urusan urang seputar sejarah ketorikohan Banten, perjuangan Banten masih terus sebab kerajaan Banten secara zahir aya walaupun encan diakui secara batin terus-terusan encan tumbang kerajaan Banten ulah dikira Banten tumbang engke bakal aya Banten 2 seperti tadi nu dicaritakeunana urang lamun nyaritakeun kos kitu sakumaha kolot-kolot urang baheula nyarita lamun kolot urang nyarita ke anu kupas amat. Itulah para jamaah ulah sieun nu penting mah rawat bae diri urang, rawat bae keyakinan urang eta mah hanya lalakon nu boga lalakon sebab aya kesultanan di mana aya kesultanan aya raja berarti raja teh memperjuangkeun syariat Islam atuh meureun kudu aya lawan di mana hendak berjuang namun lawan mah atuh jak kiai ge unggal poe teh ieu teh sabenerna mah berjuang terus-terusan we ieu teh berjuang ngabogaan lawan unggal poe kula ngalawanan sieu be kabet sabenerna aduh luar biasa teu daek eleh-eleh sial jasanya nama teu daek eleh-eleh jeung teu daek bener-bener teu daek batur mah narurutnya naman teu dibabawa ka deulina doang padama itu kos gitu ieu mah jaka deulina tadi ge pajar nang mawa kula di Tangerang lain kula keur berangkat ti leuweung aya kaluar nah cek urang minta mah bangunna urang leuweung ajak ka dieu ka mobil urang atuh di mobil ge teu biasaan ngomongnya mah ngan bareng asup ka Citorek aju jadi kasurupan nya mah ieu mah sebenarnya urang leuweung nya mah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masya Allah karim horenganan ilmu teh rupa-rupa nu dicekel ku Kangjeng Nabi ilmu putih ilmu syariat ilmu Islam eta bae diteruskeun ku sahabat teruskeun ku para aulia Allah teruskeun ku para ulama-ulama berjuang teh make kitab Al-Qur'anul Karim di sisi eta aya nu memperjuangkeun ilmu hitam kabelah dituna jadi tukang sihir jadi dukun atuh mangga bae eta urusan kos kitu mah masing-masing jak engke roh maka laluar menghadap Allah iya atuh engke ge aya hidayah ya urang Baduy emang henteu loba kuari anu asup Islam ja loba tapi di samping lobana urang Baduy nu asup Islam kapan urang-urang ge loba nu asup ka Baduy henteu bisa katahan tah kos kitu mah ja urang Tangerang ge aya anu kasulitan segala rupa susah bae cenah hirup aing ye daripada hese daripada mararat memaning hese sakarat geus aing mah maning ka Baduy bae nyoplokeun iman emang teu saeutik kitu anu asup ka Baduy nyoplokeun iman cak itu geus ngadengekeun Al-Qur'an ngadengekeun hadis ngadengekeun pangajian tetapi dicoplokeun hidayah endahan nyokot ilmu ti ditu tapi urang Baduy jarang ngadengekeun uraian Al-Qur'anul Karim jarang kapanggih jeung kiai tetapi aya nu pernah ngimpi kapanggih jeung kula ngimpi cenah kapanggih jeung sosok waliullah kabelah dia ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi akhirna nyana asup Islam hidayah mah mahal urusanana Gusti Allah innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha teu bisa dicekelan ku kiai da Kangjeng Nabi jadi boga hidayah nu boga hidayah mah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nah urang pula mah lamun inget ka ilmu kos kitu aya tah jelema ye nu katipu juga tipe ilmu atuh aya nu borangan ge sarua katipu bae nu borangan
Nu borangan nih katipu, loba katipu nu borangan. Aya jelema diondang kanu hajatan, nu hajatanana angkatan laut. Nyana di imah teh ya, teleponan jeung babaturanana, maka setelanana naon si urang kondangan? Batik ceun. Oke geus. Nyana make batik. Ngan di benak hatina lantaran angkatan laut makan make serba putih. Mawanya na setelan putih-putih nu dipake di imah make batik jelema borangan makan hese akhirna mawa make batik nyana naik beca kan kulantaran hujan ngaririnci jadi batik da teh memeh ka beca teh kahujanan nah dek nyana lah di jero beca teh make batik aing daripada make batik membasuh kieu mendingan ganti di jero beca make baju putih. Jadi batikna dikataskeun nyana make putih. Begitu datang kan hajat endeup magrib datangna ka dinya dukang beca teh apan aya hujan mangarincik ditutupan hareupna begitu dibuka kaget tadina make batik kuari make putih-putih ngajoak pocong cak kana teh bunga meja mah blon atuh kaget kabeh emang pocong iya pocong cak kana pocong tadi kan asup ka beca mah make batik kuari make putih-putih tah eta kan borangan mah kos kitu. Iya kita teu menang manggih kokorosakan padar pocong bae unyana dibere ku kula wiridan ya wiridkeun sholawat sapeting 444 nya geus kolot geus kaambeun ieu na geus bau kuburan cek kula teh geus bal ka mana deui ye baca cek insyaallah lah wiridan jam sabaraha cenah ke jam 12 ka ditu atuh aya wiridan mah insyaallah di wirid ku nya kaberan beurang atas aya nu paeh beurangna tadi tetas aya mau tatanggana nyana mikiran mah sholawat ya aing dibaca kumaha mun pocong sholawat mah aing deuk husu kumaha geus kolot kieu masih kena borangan kene bae masyaallah begitu dibaca kakara kieu menang 3 doang diculak-culak bae aya pocong diculak-culak bae ya Allah eta nu borangan mah kos kitu tah nu borangan mah kabeneran aya budak nyekel ucingna di kongkorongan ku kantong kerese didinya ditendeunan batu korotak mun lempang kokorotakan kan eta lempang deui di hareupeun lawangnyana atuh langsung karak menang 11 doang sholawat dibuka ku jana langsung nangkep pamajikanan cek pamajikanna kunaon ka haji ngomong kana pocong di mana itu kokorotakan bae ditangkep pencengnya sa pamajikanana cek pamajikanna tek tunggal peuting gitu teh pocong apa majikan lo kos gitu bae sia teu meunang bae urang wiridan haju ditoelan bae nah tapi di ditu tah mah di dieu mah leuwih parah sabarang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nailah rahmat Kangjeng Nabi nyorot ternyata rahmatan lil alamin kasorot ka unggal lembur kasorot ka unggal daerah mun lain rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka dieu moal bisa kieu berarti di diri urang aya nur Allah aya nur Kangjeng Nabi tinggal nyingkapkeunana bae sing bisa abeh nur ilahi jeung nur Kangjeng Nabi bener-bener karasa ku urang kanyahoan geus karasana kumaha kanyahoan geus karasana pinuh ku adab tata krama jeung daek ngalaksanakeun syariat ketika jelema ayat tata kramaan bagus sesuai jeung Al-Qur'an sesuai jeung hadis ngalaksanakeun syariat salatna puasana zakatna hajina mun nyana geus nisab eta berarti nur Kangjeng Nabi na geus kaciri tinggal ngabongkar rasana supaya karasa Kangjeng Nabi kurang hadirna di hate supaya karasa nur Gusti Allah karasa di hate na etalah supaya dibongkar diperdalam deui kula mengamati di dia luar biasa di dia teh seakan-akan kos kerajaan kos kesultanan lantaran geus aya adab-adaban mun urang nyaritakeun benda kerep Cirebon di pangjumaahan teh ieu barisan leluhur kiai barisan kedua ustad barisan katilu ieu adalah kitu bagian anak-anak barisan kaopat masyarakat tokoh barisan kalima dan selanjutnya ketika kiai ieu
encan hadir nuaniin